Nah, sok aya wae nya cenah kitu nya. Ih, aya wae teteh dina bab rumah tangga teh. Ih, teresep aing mah da. Kadulurna we naon kadulurna. Ai dulur nangenong mah meuni martabak telur, ayam pop. Dulur sebelah ngenong asin we jeung renos lunca. Nggak boleh begitu. Saudara-saudara, saudara sebelah semua sama saudara kita. Ulah sok dibeda-beda antara kolot jeung mitoha. Benar? Awas semun teu diamalkeun. Sok aya dina bab rumah tangga beda-beda. Tong urang mah kudu sarua. Lebaran ai samping kolot BHS ari mitoha gajah duduk. Ari inungna mah dikirim konghuan asli. Mitoha konghuana tekan kalengna hungkul. Pas dibuka teh opak. Cek mitohana teh aduh ieu konghuan palsu. Jerona teh raginang. Aduh seuri padahal teteh aku banget gitu loh. Seuri padahal teteh nyengserikeun alangan. Teteh aku banget gitu loh. Hampurannya hampura. Aya dah jelema teh make tiung mokan mah. Lah sok kitu saruhakeun. Nya. Wal akrobina di mana boga milik boga rezeki teh kadulur, da teu kabeh dulur beungal. Ajengan hampura ieu mah sodako, memeh ka batur sodako mah kadulur heula. Wal akrobina kadulur. Ulah ieu mah batur dibere ai dulur henteu. Tong kitu da memeh ka batur ge kadulur heula. Teu kabeh dulur cager. Teu. Teu kabeh dulur boga mobil, teu kabeh dulur boga imah. Nya urang mah teu boga ge da ari akur jeung dulur mah ngeunah. Hajat resep ngarariung dulur teh pan rupa-rupa, dulur teh nu gawe wae aya nu tara gawe ngan barang daang we. Pas beres hajat panglobana barang bawa teh si eta. Duh hampura ya hampura. Da ayeuna ge geus beberengkes da jelema. Ih lain bohong, batur ngadengkeun ngaji saya mah di dapur keur beberengkes. Teuing dulur saha teh. Hampura ieu hampura sok aya wae. Lain bohong saya teh lebih lagi sok aya wae nu kitu tina sadulur teh. Heukeun bae nya urang mah niatkeun sodaqoh we keun bae. Da kumaha tuh da beda-beda dulur teh.